Iya kunaon make mogok. Biasana BMW papi mah di mana-mana ge tara mogok ieu. Ieu kunaon ieu kunaon? Ih, nah mogok atuh. Heh, eta kunaon? Ujung-ujung we eureun atuh. Kumaha teh? Sok, pariksa. Bos, bawa bangke teh. Hah? Bawa bangke. Ah, imah papi bos. Akina maut. Jadi kumaha tuh? Ya omen tuh papi bos. Heuh, ai diomean mah diomean. Huh, juragan papi bos. Ingat. Boga sobat anu jago tur bisa ngomean ieu Aki. Aki Motor. Di mana bos? Tempatnya jauh tuh. Hah? Jauh tuh. Deukeut di dieu mah katongos leutik sok wayahna ku asisten dorong Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Kedap. Salam. Papi bos. Nenon. Biasa teh tas balik nagihan duit. Ya. Tiba-tiba ujung-ujung mogok di tengah jalan. Oh. Di ditu ngadodorong nepi ka dieu. Wah, oli naik kena spion. Ciga nama teuing oli naik kana spion ieu teh. Abah halus. Ini nyambung. Bikin mogok. Kamu akian papi bos. Di BMW teh tuh. Akian. Wah, lain dina aki ya mau bawa bensin. Tapi tidak bensin. Bensin apa ya, papi bos ini mah. Kumaha ta? Jadi kieu papi bos, ieu Semua. BMW teh mogok teh lain karena ku aki. Oh gitu. Bensina papi bos. Nah, palingan atuh. Kali papi bos kumaha ieu. Nya. Ali motor mau bensin mau maju. Damai mah ngan ieu we ieu. Kos ayeuna aja mah mun teu beredahar mun teu maju. Mau maju. Ah, gering. Heeh, ngan hanya ka teh kaduhung, heuh boga asisten culun. Eueuh kacaho. Sarwana. Janten kumaha tuh? Beli bensin enak mah ngejag-jag. Ngan ieu sakedik supados ieu rada cesgur kenging disetatar gitu tah kumaha tah? Dibere aki mah. Dibere ku saya aki mah di motor. Dibere ku saya papi bos. Alhamdulillah. Asli dibere. Sumun. Jadi teu nyartos. Dah kumpul ka papi bos. Tah. Sumun. Aki jang BMW papi bos mata. Pur bawa baterai. Tuh, anyar, lain aki butut. Tuh. Ya anyar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki mah di mana we nya tadi. Tinggal cekreng. Naon atuh teu kudu di. Iya. Ieu kaleuwihanana aki ieu naon ya merek ieu? 2 tahun kekuatanna kalewihanana. Garansi 2 tahun. Kekuatanna 2 tahun. Kadem nyape si akina luasa. Oh gitu. Eta rupi namanya. Hatur nuhun atuh jang juragan dokter Aki. Sami-sami. Alhamdulillah ya juragan papih bos anu loba duit teh. Terus ditepangkeun silaturahmi ye. Pang-pang ieu anu huntur-huntur pisah kieu ya Ki. Asisten buru-buru eta Aki bawa. Beusi di venta deui mah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng tiasa kadinya ngiring cali. Mana cari? Hari iya neng sabaraha neng? Iya 3.000-an. Oh 3.000. Aduh iya. Anu iya 2.000. Itu neng kerupuk. 5.000 yos. Aduh Marila. Aing we sing kerupuk we kieu. Gitu kumaha? Bisa tuh haus, lapar deh. Iya nu rek mayar teh saha ka warung teh? Tapi bos. Cicing. Komingan dari neng sabaraha? Tadi kan. Oh, teh neng. Heureui we neng. Bejakeun ah. Budak mah cicing. Cicing. Komingan geuleuh seueur biasa. Biasa. Biasa neng sok tanya bonus. Aya. Oh, naon neng bonus teh? Cai herang. Tah eta we neng Ciherang lah. Tapi bos pan loba duit aku ukur cerang unggul. Duit nu batur teh, duit teh. Keur setorkeun kan jadi pamajikan. Bonus Ciherang kudu atuh urang teh. Aduh, neng. Aduh. Iya. Nuhun pisan ieu neng. Alhamdulillah langsung we ditampung. Ya, nah, bantuan aja. Ayeuna ini wara. Suara naon? Take off susah wae di wara we. Lain kitu yo. Depan panjelema eta teh rek ka dieu ayeuna. Aing teh ngajanjikeun sore ayeuna ya. Kun aing teh mayar sore ayeuna. Ieu mah rek dijabel kabeh jeung si Wah, Isina. mana nya teh? Heueuh, mata geus mana bantuan aing nyanyi wara. Hah? Kumaha nya di warana teh? Geus kieu babari. Mun pas jelema eta datang ka dieu, ke aing api-api maot di jero. Kajelepeng di imah di jero kumani dipayang, terus cerikan kumani. Kuing dibantuan. Tapi jual burungna tuh. Selain ka babaturan, geus nu aing teh keur lieur, masalah duit teh keur lieur. Minta diburu. Geus dia. Sebagai tanda terima kasih ti uing ka maneh, maneh nyaho-nyaho parabot maneh. Wah, bener. Kuing beda. Penting bantuan urang heuh. Nyanyi wara, jelema eta ka dieu, nyanyi wara dieu. Sah. Terserah tuh. Bener tapi bener lupa Ada. Ya, ayo. Oke. Mah itu enak. Aja rawa aja lu di sini anjir. Neng, strategis pisan di warung raos. Mata genah anu nyimpang. Aduh, Neng, itu di paling wetan eta teh gunung naon, Neng? Gunung Batur, Gunung Batur. Hah? Ya. Gunung Palasari. Barat cadas menang emas. Gunung Bau Tarasi. Nya mana? Hah? Tanyakan dulu. Gunung Palasari. Gunung Palasari. Dah tetore di dieu mah. Di bare jeruk meniku kabeneran jalan aduh Nah, jelema putra, eta jelema teh eling gitu. aya papi bos geuning Yang Dengan wawu. Oh. Kungsi papangi. oh jeung papi bos teh aduh aya periogi pisan ka papi bos teh aduh meni asa di tengah gunung Tampo Mas gitu aduh papi bos nuhun Sok kadia diuk. Sok perlu aya perlu naon? Panah yang panggih jeung juragan papi bos. Sok kadia. damang papi bos Alhamdulillah sager. aduh meni kalarasan papi bos aduh abdi teh meni hoyong penapi baheula keneh sareng papi bos teh Aya naon tuh, oh abdi teh kadeh teh ka hiji sono Oh, geus pasti. papi bos teh atas penas setelah mitra penang Aya 4 tahun teu panggihnya. Oh, langkung. Anu kahijina abdi teh silaturahmi Halus. Itunya da kumaha geuning urang teh tos jarang tepang. Nya kitu teh ya. Masing-masing boga kegiatan jeung kasibukan di malum kurang-kurang saling malum. Eta pisan sareng abdi teh nya. Anu kahijina deui teh biasa abdi teh. Bade nembut artos abdi teh. Oh gitu. Duit mah aya. Tong salempang, duit mah aya loba. Di mana-mana, di gitu di loba duit. Kasih bos. Iya, pasti. Ye, lamun rek pinjem 10 juta. Ye. Jadi ieu teh kita kudu make leuwih. Aya leuwihna sabaraha? 250%. Gede-gede teuing atuh. Yo, supaya jantre ieu nya. Lamun di dinya nginjem 10 juta. Engke di dinya teh malikeun deui ka dieu teh ka juragan papih bos anu loba duit. Jadi 10 juta 7.500. Alhamdulillah. Heeh, keun bae. Tah kitu. Heeh, keun bae sok. Ngan kade yo. Ieu setoran ulah ngojot. Moal. Tiap bulan ieu duit disokot ke. Kade nya? Ya, siap. Kade. Selangan.
dasar barang teh minta belabung kabina-bina belabung na teh. Iya, teu ngadahar bangku sakola teh. Heeh. Mata teh kudu dari bangku sakola kudu ngajakkeun ka dunungan. Salah ku asisten mah. Boga duit tungkul. Hei, ngaromongkeun juragan papihnya. Henteu juragan Bapak. Ah, bieu sih kerci was itu jeung asisten. Eta ngomong ke tetangga nu boga biasana eueuh leungit. Leungit biasa anu mau. Oh, lain ngomongkeun juragan papih. Oh, papi bos mah ganteng atuh. Wah, iya. Papi Ganteng bos. mah, Papi bos mah. Siraja Bos, duit. iya mah. Papi Tah. bos mah. Yo, duit tah 10 juta. Kade leuwih, na tah kade leuwih nya? Kade leuwih na tah. Jeung setoran kade ulah macet. Moal. Sabulan sakali cokot kade tuh. Cokot ka ditu. Syukur-syukur eta mau langsung duit ke DKB. Oh, lamun eueuh. Pengkoran we sukuna nya. Heuh, kade. Ho. Cik. Nu garlis neng. Juragan papih bos. Bade pamit. Hatur nuhun nya neng. Ku kasaera. Cakerangna. Pados neng dangu neng. Kadenya neng. Aduh. Ewet. Pak Komis Pahing. Juragan papih bos. Bade apel. Assalamualaikum. Kunaon itu jang? Iya tadi mah cek-cekin ting cucu boleh. Ini juga mah serangan jantungan. Oh, ieu teh penyakit jajantungan. Tuh, nya. Duduh teuing pona euy. Oke we jang, meureun ujang salaku dulurna ieu si pona. Geus, tong loba pikiran sing gede hate. Soal utang piutang si pona dibebaskeun. Ieu imah moal terus disita tur dijabal. Nya dibebaskeun. Oh bener juragan papih moal loba tuntutan moal dibebaskeun. Pokona mah si pona didoakeun ku juragan papih bos. Mudah-mudahan naon rupana manehna sing ditarima. Sing ditarima. Oh, tak kitu ben jajangnya. Yo. Juragan papih mah sanes kurang sono. Oh, pokoknya mah kitu we nya. Soal utang piutang mah gitu kanu jadi budakna tong jadi pikiran dibebaskeun gitu nya. Oh kitu jangnya. Oh sing sabar sing tawakalnya. Oh yuk jang kitu jang. Assalamualaikum. Karunya geus kitu mah. Kalau aja asa dosa juragan papih tadi. Ya, iya, loba duit begitu bolong. Jelema bolong. Di foto teh. Jelema polonyos itu mah. Ketuaan papi bos jauh. Bolong. Berarti beres ya. Sukses, bro. Oh, siapa? Tipu aing. Tongkat mana? Nu watak itu luak liuk neangan tongkat. Ya tadi di mana tongkat tadi di bawah itu? Astagfirullahaladzim. Eta. Boga asisten teh kuleun. Sarua, Jang. Itu teh baru tinggal di dia. Aku jijik. Nah jadi beda.